Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dia Ratu arek ngajelaskeun bahasan tradisi Sunda. Medan perkara pedaran tradisi Sunda. Bahasan atawa pedaran teh tulisan anu medar hiji pasualan nu masar kana fakta-fakta anu kapanggih. Botina hasil panulungkitan, botina hasil pengalaman sorangan. Sebenarnya bahasan teh meh sarua jeung esei atawa artikel boh cara nulisna cara eusina. Tradisi Sunda nyaeta kabiasaan nu geus biasa atawa lumrah sarta maneh nu dilakukeun ku masyarakat anu aya di wewengkon Sunda. Tradisi Sunda oge sarua artina jeung adat istiadat Sunda. Kecap adat asalna tina kecap anu aya dina basa Arab nyaeta adah, anu artina kira-kira sarua jeung kabiasaan atawa cara. Contoh bahasan tradisi nyaeta nu kahiji tradisi reuneuh mundingan, nu kadua tradisi nenjek bumi, nu katilu tradisi puput beuster, nu kaopat upacara ngalaksan, nu kalima tradisi gusaran, nu kagenep tradisi ngalungsuh pusaka, nu katujuh tradisi bubur asyura, nu kalapan tradisi ngirap atau rebo wekesan, nu kasembilan upacara nyalewean, nu kasapuluh tradisi ngarot, nu kasabelas tradisi seureun taun. Macam-macam kebudayaan. Nu kahiji sistem kepercayaan, nu kadua mata pencarian, nu katilu kesenian, nu kaopat adat istiadat masyarakat Sunda, nu kalima bahasa, nu kagenep jelajah wisata Sunda. Cara nuliskeun tulisan bahasa Sunda nyaeta aya argumentasi, deskripsi, narasi, jeung eksposisi. Nuhun sakian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nami abdi Puput Minarsi ti kelas 12 MIPA 5. Abdi di dieu bade nerangkeun tentang carita wayang. Arti carita wayang. Non ari carita wayang? Carita wayang nyaeta carita anu sok dilalakonkeun dina pagelaran wayang. Carita wayang oge kaasup kana karya sastra wangun prosa. Naon ari wayang? Wayang teh sarupa jejelemaan nu dijieun tina kayu atawa kulit, nu diibaratkeun tokoh anu dilalakonkeun dina carita wayang. Naon anu disebut kulit? Kumaha sajarah wayang di Indonesia? Nilik kana sajarahna, carita wayang teh asalna ti India, asup ka Indonesia marangan jeung asupna agama Hindu. Naon nu jadi sumber carita wayang? Anu jadi sumber carita wayang nyaeta carita Mahabharata jeung carita Ramayana. Jenis-jenis carita wayang. Di Indonesia aya sababaraha jenis wayang. Wayang aya dina sababaraha bentuk, ukuran, sareng medium, kalebet gulung, kulit, kai, sareng topeng. Nanging aya 5 jenis wayang anu pangpopulerna, anu kuring bakal nyebatkeun ieu di handap maranehna nyaeta nu kahiji aya wayang beber. Wayang beber mangrupikeun salah sahiji jenis wayang pangkolotna di Indonesia. Dina pagelaran narasi ieu lambaran gambar anu panjang dijelaskeun ku dalang. Beber wayang anu pangkolotna tiasa dipendakan di Pacitan Donorojo, Jawa Wetan. Selain ti carita Mahabharata jeung Ramayana, wayang beber oge ngagunakeun carita tina carita rakyat saperti carita cinta Panji Asmorobangun jeung Dewi Sakartaji. Nu kadua aya wayang kulit. Di Jawa Tengah sareng Wetan jenis wayang anu paling populer nyaeta wayang kulit atanapi wayang kulit purwa. Boneka ieu datar sareng didamel tina kulit kebo atanapi domba. Panangan sareng suku tiasa dialihkeun. Di Bali sareng Jawa pagelaran wayang kulit sering ngagabungkeun carita Hindu sareng Buddha sareng Islam. Salain tina carita agama, carita rakyat sareng mitos sering dianggo. Nu katilu aya wayang klitik atanapi karucil. Bentukna wayang ieu mirip wayang kulit tapi didamelna tina kai sanes kulit. Eta oge ngagunakeun kalangkang dina pagelaranana. Kecap klitik asalna tina sora kai nempel nalika wayang dipindahkeun atanapi nalika nuju gelut. Contona carita anu digunakeun dina drama wayang asalna ti Kerajaan Jawa Wetan sapertos Karajaan Jenggala, Kediri, sareng Majapahit. Carita anu paling populer nyaeta Ngeunaan Damar Wulan. Carita ieu dieusian ku carita roman sareng populer pisan ku masyarakat.
Nu kaopat aya wayang golek. Acara ieu dilakukeun nganggo boneka 3 dimensi dina kai. Jenis wayang ieu paling populer di Jawa Barat. Aya dua rupa pagelaran wayang, nyaeta pagelaran wayang papak cepak sareng wayang golek purwa. Wayang golek anu seueur anu terang nyaeta pagelaran wayang purwa. Carita anu digunakeun sering ngarujuk kana tradisi Jawa sareng Islam, sapertos carita Pangeran Panji, Damar Wulan sareng Amir Hamzah paman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nu kalima aya wayang wong. Jenis wayang ieu mangrupikeun drama joget anu ngagunakeun manusia pikeun ngagambarkeun tokoh dumasar kana carita wayang tradisional. Carita anu sering dianggo nyaeta Semaradahana. Mimitina wayang wong dipindangkeun salaku hiburan pikeun aristokrat, tapi ayeuna janten bentuk seni anu kawentar. Hatur nuhun ti sim abdi, kurang leuwihna mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama abdi Anisa Nur Adilia, abdi di kelas 12 MIPA 5. Di dieu abdi bade ngajelaskeun materi ngeunaan resensi film. Naon sih nu dimaksud resensi film teh? Resensi film teh eusina sinopsis atawa ringkesan guluyorna carita film, kaunggulan jeung kahengkeranana, katut netelakeun nu nggagarapna, ti mimiti sutradara, produser, aktor, jeung aktrisna. Terus, naon wae sih mangpaat ti resensi film teh? Mangpaatna nyaeta nu kahiji, mikaweruh ngeunaan kaunggulan jeung kahengkeran film anu diresensi. Nu kadua, maparkeun gambaran kanu rek lalajo ngeunaan hiji film sajabana secara singket. Nu katilu, ngasongkeun saran atawa kritik ka sutradara film ngeunaan karya nu dihasilkeunana. Nu kaopat, mikaweruh ka sang tukang jeung alesan digelarkeunana hiji karya film. Jeung nu terakhir nyaeta nguji kualitas hiji ku cara dianalisis kaunggulan jeung kahengkeranana, kitu deui sok dibandingkeun jeung karya anu geus medal saheulanana. Terus nu terakhir, naon wae sih lengkah-lengkah nulis resensi film teh? Lengkah-lengkahna nu kahiji nyaeta tuliskeun identitas film, nu kadua tuliskeun ringkesan carita film nu rek diresensi, nu katilu tuliskeun kaunggulan jeung kahengkeran film nu rek diresensi, jeung nu kaopat tuliskeun kasimpulanna. Sekian ti abdi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nami abdi Sauzal Fadira, kelas 12 MIPA 5. Di dieu abdi akan ngebahas materi tentang nulis artikel. Pengertian nulis artikel. Artikel nyaeta esei anu dimuat dina media massa seperti surat kabar, majalah, atawa internet. Ari eusina biasana mangrupa karya ilmiah, opini, atawa sawangan jeung pamadegan pribadi kana hiji hal. Laporan lalampahan atawa laporan ngeunaan kaayaan. Bisa oge kritik kana hiji pasualan atawa kaayaan. Tujuan nulis artikel minangka sarana pikeun nepikeun ide pangarang ka umum. Salaku sarana nyebarkeun hasil pamikiran ilmiah ngalangkungan jurnal ilmiah. Ngabantosan panulis pikeun mikir sacara sistematis sareng ngalatih penggunaan bahasa kalayan leres tur teratur. Macam-macam artikel eta aya 5 nyaeta. Nu pertama artikel narasi. Nyaeta artikel anu nyaritakeun situasi atawa kanyataan boh dumasar kana runtuyan waktu boh kana runtuyan kajadian. Nu kadua ada artikel deskripsi. Nyaeta artikel anu ngagambarkeun kaayaan atawa kajadian nuyu jeung kanyataan atawa fakta nepi ka kabayang ku nu maca. Nu katiga artikel eksposisi. Nyaeta artikel anu medar hiji jejer, bisa mangrupa pedaran ngeunaan wangunan atawa bagian tina gunaan hiji konsep, atawa bisa oge mangrupa langkah-langkah cara-cara atawa proses migawe hiji hal. Nu kaempat artikel argumentasi. Nyaeta karangan anu dibubuhan ku alesan-alesan. Kasang tukangna mangrupa kritik kana hiji perkara atawa pamadegan. Nu kalima artikel persuasi atawa disebut oge artikel pangjurung laku atau motivasi anu eusina mangrupa pangajak pikeun ngalakukeun hiji hal anu dianggap aya manfaatna. Sekian eta sadayana ti kuring, hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dieu abdi Septia Lestari di kelas 12 MIPA 5 bade nerangkeun materi nontonkeun drama.
A. Pangertosan. Drama ngarupikeun salah sahiji jenis karya sastra anu nyaritakeun hiji carita, karakter, tingkah laku, manusa ngalewaten peran sareng dialog anu ditinggalkeun dina panggung. Carita dina drama ngandung konflik sareng emosina anu tujuanana pikeun mangaruhan jalma anu ningali atanapi ngadangukeun eta drama. Naskah drama dipaenkeun ku palaku anu ngagaduhan kamampuan nampilkeun konflik sareng emosina sacara gambleng. B. Karakteristik drama. Sagala carita dina carita drama kagambar dina bentuk dialog. Dialog antara tokoh atanapi dialog antara tokohna sorangan atawa monolog. Drama kedah ngagaduhan karakter anu dimaenkeun ku manusa sareng wayang. Dina drama kedah aya konflik atanapi tegangan anu inti tina carita drama. Durasi maen tiasa dugi sakitar 3 jam. Pagelaran drama umumna dilaksanakeun dina panggung anu dilengkepan ku sababaraha alat pikeun ngahirupkeun suasana. Pagelaran drama sok dipindangkeun di hareupeun pamirsa di mana dramana dijantenkeun salaku alat hiburan. C. Struktur drama. Hiji. Bagian atanapi episode. Bagean tina naskah drama anu ngatur kajadian anu lumangsung dina hiji tempat dina sakuen waktos anu khusus. 2. Adegan ngarupikeun bagean tina drama anu ngagambarkeun parobihan kajadian anu ditandaan ku parobihan dina setting waktos, tempat, sareng karakter. 3. Dialog paguneman anu dilakukeun ku dua atanapi sababaraha tokoh dina drama. Dialog mangrupikeun hal anu utami anu ngabedakeun drama sareng karya sastra anu sanes. 4. Prolog panganter nalika nuju kana drama anu ngayogikeun tinjauan drama anu dipentaskeun. 5. Epilog bagian akhir tina hiji drama anu ngajelaskeun kacinekan hartos sareng pesen tina drama anu dipentaskeun. D. Unsur drama. Hiji. Tema gagasan utama. Atanapi gagasan utama dina carita drama. 2. Alur jelek. Alur carita ti mimiti nepi ka akhir. 3. Palaku-palaku. Dina drama diwangun ku tokoh utama jeung tokoh panyokong. 4. Watekna paripolah tokoh dina drama. Tokoh alus nyaeta protagonis jeung tokoh jahat antagonis. 5. Latar pedaran ngeunaan tempat, waktos sareng kaayaan anu lumangsung dina drama. 6. Amanat pesen anu hoyong dijelaskeun ku panulis drama pikeun pamirsa ngalakungan carita drama. E. Jenis drama. Hiji. Dumasar kana papasingan lakon. Aya opera, komedi, tragedi, melodrama, tableau, jeung valse. 2. Dumasar kana hartosna. Drama panggung, drama televisi, drama radio, drama wayang, jeung film drama. 3. Dumasar kana ayana naskah. Aya drama tradisional, drama anu dipilampah anu matak henteu ngagunakeun naskah nalika nuju di panggung. Dina hal ieu palaku maca pedaran umum carita teras diimprovisasi numutkeun kalungguhanna masing-masing. Drama modern. Drama ieu kagambar di mana palaku ngagunakeun skrip nalika di panggung. Nanging anu matak biasa ngamajukeun dina sababaraha waktos. Carita pantun atawa lalakon pantun nyaeta carita rekaan anu dilalakonkeun ku juru pantun dina pagelaran ruatan atau ritual anu disebut mantun. Mantun biasana dipilih ku kacapi sarta biasana dihaulangkeun. Carita pantun biasana dipagelarkeun sapeuting
jeput nepi ka tugung teh dimimitian ti bada Isa. Ukuran carita pantun umumna paranjang. Dumasar kana mediana carita pantun gelar dina lisan sarta ngandung hal-hal anu mere kesan pamohalan. Carita pantun teh kaasup sastra lisan. Turun-temurunna jeung sumaberna tata lapak wicara lisan. Munasabah upama dina kamekaranana timbul sababaraha versi. Aya pantun Bogor, aya pantun Priangan, jeung pantun Baduy. Upama nilikana eusi, carita pantun teh umumna ngabogaan pola nu sarua, nyaeta ngalakonkeun Raja Pajajaran anu keur ngalegan negara anyar atawa neangan pijodoeun. Ari palajalan carita pantun umumna teh kieu. Satria ngalalana upamana bae lantaran neangan putri piprameswarieun. Sapanjang ngalalana loba kajadian anu karandapan saperti peperangan jeung musuh. Akhirna satria Pajajaran teh unggul perangna tuluy ngahadep ka putri sarta ngadeg raja. Nilik kana alur carita aya dua golongan, nyaeta galur linjeuran jeung galur simpai. Galur linjeuran nyaeta galuy carita anu ngalinjeur lempeng. Kapanggihna tina nintenan ruruntuyan kajadian dina unggal episodena. Dina pungkasan carita anu ngalalakon teh henteu kacatur mulung deui ka nagara asalna. Lalakon pantun nu kaasup golongan galur simpai teh henteu rea. Contona pantun Ciwanara, Putung Kasarung, jeung Mudiglaya di Kusuma. Lalakon pantun anu linjeuran caritana galur simpai teh umurna leuwih kahot atawa batan anu caritana galur linjeuran. Upama nilikana wangunna, carita pantun teh mangrupa wangun ugeran atau puisi. Di jerona diwangun ku sababaraha bagian. Aya bagian raja, bagian deskripsi, bagian narasi, dialog jeung monolog, jeung raja panutur.